Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng sonten sadayana dina acara Lintas Warta Jawa Barat. Nyuguhkeun informasi ti taneuh Sunda pikeun balarea. Panggih deui jeung simkuring Muhammad Nurfilah. Dalam sababaraha menit kapayun, simkuring bade maturan pamirsa sadaya kalawan wartos-wartos anu penting dina acara TV Cianjur edisi kaping 20 Februari tahun 2002 hiji. Dino Show, salah sahiji tempat pintonan dinosaurus di Moal Bekasi. Ayeuna jadi pangjugjugan balarea kaasup pangjugjugan pikeun ngabuburit. Di ieu tempat nu ngadongdona menang pangawaruh anu mundel ngeunaan dinosaurus pikaresepen. Kitu pisan wahana Dino Show di hiji mall di Bekasi teh. Teu kudu heran mun eta pintonan teu weleh haneuteun ku nu lalajo. Utamana barudak bari diaping ku kolot-kolotna. Pintonan Dino Show teh nyaeta pintonan ngeunaan dinosaurus sato purba nu geus musna ti alam dunya. Pintonana dari apisan sajaba ti lantaran wangun dinosaurusna teh meh sarimbag jeung aslina, oge lantaran dirojong ku sound efek nu matak hookeun. Sally jeung Risma, warga Bekasi, ngaku lalajo dinosaurus teh resep kacida. Pangna kitu teh dumeh dinosaurusna teu beda ti gambaran nu aya dina sawatara film. Antarana bisa seuri, baeud, bungah, sedih, jeung sajabana. Eta sababna mun aya waktu manehna sok ngahaja lalajo bari sakalian ngabuburit. Mun taya harungan mah eta pintonan teh bakal aya di Bekasi tepika tanggal 15 Juli nu bakal datang. Pamirsa sadayana, sakitu nu dipikahatur, wilujeng patepang deui dina waktos-waktos anu bakal dongkap. Abdi nyalira Muhammad Nurfilah ti TV Cianjur, amit mundur ka pamirsa sadaya anu aya dina TV. Wilujeng sonten sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urip Sunda sadayana.